Di zaman ayeuna mah ulah loba peta, ulah loba catur, ulah loba carita, komo deui loba ngatur ka batur. Keun weh da jalma mah geus boga pamadegan sewang-sewangan. Nu penting urang geus ngingetan, nu penting urang geus ngajak. Ditarima syukur alhamdulillah, teu ditarima wa syukurillah. Nu penting naon anu geus ditepikeun ku urang taya lian pikeun kahadean. Ulah nepi ka aya paksaan nu akhirna baris nimbulkeun pacegcogan jeung pacengkadan. Inget urang teh sadulur kabeh oge, ngan eta cenah pedah loba beda dina pamadegan. Keun wae da perbedaan eta teh geus diatur ku Gusti Allah. Lamun urang nu hirup di alam dunia kabeh sapamadegan, moal rame jeung moal kanyahoan mana nu bener mana nu salah, mana nu halal jeung mana nu haram. Sanajan diri urang bener, ulah boga rasa pang benerna. Sanajan diri urang pinter, ulah boga rasa pang pinterna. Nu akhirna baris nyilakakeun ka diri urang sorangan kulantaran boga rasa pang aingna. Salian kudu bisa ngingetan atawa ngelingan ka batur, diri urang oge kudu bisa narima panginget atawa pangeling ti batur. Ulah ditingali saha jeung naon pangkatna nu nyarita, tapi kudu ditingali, didenge, diregebkeun, diolah, dirasa jeung dipilah dina ati sanubari sakabeh ucapanana. Sanajan ceuk kasarna eta ucapan teh kaluar tina bibir budak angon, ulah ditingali jeung ditilai tina budak angonna, tapi tingali jeung tilai tina ucapanana. Sanajan ucapan kaluar ti jalma-jalma anu kasebut ginding boga titel jeung pangkat, ari teu saluyu mah antara nu diucapkeun jeung dipilampah ulah dituturkeun.